Naon Haji? Beli obat panas, ayo obat panas. Aya panas kunaon Cah Haji? Panas sungkul we. Panas demam, pilek, batuk, kan beda-beda. Lain, panas jeung kota tangga beli mas anyar. Wah, eta mah penyakit hate Cah Haji. Obatna di dieu mah. Panas. Nun, beli tarigu 1 kilo, Cah Haji rek nyieun kue sabaraha? 25 nu alus mah Cah Haji. Mahal teuing. Ieu mah bagi yang mampu we. Nun, kurang ge mampu ya, mulai 5 kilo. Mana pikir Cah Haji teu mampu? Ye Cah Haji. Nuhunnya Cah Haji. Pikir aku mampu. Nun, beli gas. Cah Haji geus beak. Kira aku beak, kemarin nempo teh loba. Hese ayeuna mah Cah Haji. Matakna heg irit-irit ari make teh. Lamun geus masak teh heg pareuman. Lamun masalah eta ulah sok ngajakeun Cah Haji. Cah Haji geus masak nya di pareuman komporna. Kira aku dek da antepkeun tutung. Nya. Nur, geus sakieu. Geus sakieu balanjana. Heeh, sakitu. Ya, 20 ribuan. Ya, duitna aya plastik hideung. Eueuh Cah Haji, keur naon emang? Teh geunah atuh Nur, urang ngaliwat ka warung hareup teh katempo. Urang masih keneh aya hutang. Asupkeun we kana baju. Nur. Naon Cah Haji? Aya gula bodas saparapat. Gula saparapat? Gula saparapat. Eueuh Cah Haji keur kosong. Atuh eta we minyak satengah. Sarua minyak ge beak. Waduh, beak. Heeh. Oh, atuh mie we 3. Geuningan minyak teh aya Cah Haji. Cenah tadi beak. Geuning gula ge aya Cah Haji. Hah? Cek maneh tadi eueuh. Panya urang teh gulana rencengan. Geuning aya parapatan teh. Minyak ge aya Cah Haji satengah mah. Kan tadi Abi ngomong minyakna setengah. Tanya Abi leteran, namun leteran mah eueuh. Maneh mah sia di hutangan sama mah Cah Haji rek nganjuk. Lain kitu Cah Haji, najan erek nganjuk oge apan sok dibere ku Abi. Sok geura hitung sabarahaeun. Yo, mawa duit. Yo, ieu teh duit. Keresekan, piraku dek digagemok. Ye Cah Haji 25-an. Ye pulanganna. Tadi mah nyebutkeun arewe. Nempo duit mah ngadadak balanjaan teh aya kabeh. Nur, kopi hidang 2, teh celup hiji, gula bodas saparapat. Kela kopi hideung, gula bodas, jeung teh celup. Sabaraha Nur? Kopi 4.000, teh celup 1.000, gula bodas 5.000. Jadi kabehna kela Cah Haji nyokot heula kalkulator. Gila maneh mah. Kopi 4.000, gula 5.000, teh celup 1.000. Jadi 30.000. Ya, duitna. Pulangan 20.000. Nya geus atuh Cah Haji. Pulanganna 20.000 nya. Cah Haji teh keur buru-buru, kalakah ngitung ku kalkulator. Lamun teu bisa ngitung, tong dagang, besi teh maneh rugi. Nur, maneh mah ngerakeun pisan ngaran urang dina Facebook maneh dijieun status. Heeh, emang kunaon Cah Haji? Emang sadaraha hutang urang kabeh? 500.000, janjina saminggu jeung geus 3 bulan. Yo, ku urang tah dibayar. Lamun teu dipiralkeun, belum tentu dibayar ieu. Dahar tah duit maneh. Tong pohonya di status di Facebook hutang urang geus bayar. Maneh anu ngahutang, maneh anu galak. Meuli roti, halus ieu rotina.
Alus Cah Haji. Bener ya alus roti. Nya. Bener ya alus roti. Lain kuna naon, besi bulukan, do hapek. Roti mah alus, nu teu alus mah sifat Cah Haji.